Dis, mau duit alhamdulillah ieu mah geus mah bingung si anak gintang we. Terus urang hayang kasihankeun we. Dis, lumayan jadi 40. Ya. Deui jadi pas 60. Baik coba boga hutang kasihan 60. Bisa bayarkeun kasihan lah kabeh lah. Gokil. Si Aden ke mana? Numpuk-numpuk di tadi tuh. Heeh, keluar. Pokoknya sana dagoan. Ada juga tangguan bang murah di teh. Kan, urang teh boga hutang ka maneh 60. Heeh. Yuk, urang bayar, Nah, mayar make daun mah teh. Wah, sarap gitu nya.